Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri para wargi kumaha mudah-mudahan sadayana warga-wargi anu meka cinta kana dongeng Sunda dina kayaan sehat walafiat aya dina panangteuingan Allah Subhanahu wa taala. Dina deukeut ayeuna sumuring beres neraskeun jejer cerita Sunda nyatana Jawa Datal Gahirang dina bagian anu ka-44. Satatan di kawitan sim kuning ngomajak kono tatian subscribe mangga klik tombol subscribe na terus like terus komen terus aktifkan notifikasina supaya sim kuring makin semangat dina ngadongengna mangga urang kawitan bae prung kesedena. Si Pohang jeung Mbah Kudir ketut nini uning harita ke ragot tarung patutunggalan. Sedangkan mangsala dina waktu harita ti beurang, panon poe oge harita teh nyebrot panas. Jalma-jalma anu tadi nalalumpatan ayeuna mah nyalampeurkeun ngadeukeutan kanu keur ragot tarung, nyatana si Pohang dilawanan ku Mbah Kudir jeung nini uning. Lumangsungna tarung memang cukup lila. Si Pohang masih kene bayatakeun manehanana mah masih kuat dina ngayonan rupa-rupaning elmuna Mbah Kudir jeung nini uning. Si Pohang luncatan jeleng ka itu jeleng ka dieu bangun nu hampang. Panrajangna Mbah Kudir jeung nini uning harita ngeplos jeung ngeplos bae. Puguh pikeun Mbah Kudir jeung nini uning harita kacida nafsuna, kacida ambekna. Akara harita atuh da saumur-umur ngalawanan jago ngora nebikeun ka hese ngelumpukeunana eta teh cacakan kuduaan sok momon teh mah kusorangan mah kabuktian Mbah Kudir oge memang teu mampu ngelehkeun si Pohang. Ayo maju deh coba Kudir. Ini uning ayo coba maju euy. Maju tuh. Nah itu tarung teh sacamplang ge ye. Ayo teruskeun deui tuh. Waga waras ya goblok. Angtang taruh gak dewek sia teh ha. Nya bener atuh. Apa mah pan kamar ge ele. Puting oge ele. Euna teh da ngan saukur sasara kojor abah teh euy. Bangsat edan sia. Ya. Cerilat Mbah Kudir narajang bedou panjang na harita. Saukiu. Nah maksud harita dek nyablet karena dua bitisna si Pohang. Sedangkan ini uning harita ngagunakan itek hidung na harita ngablesat noto kena dadan si Pohang. Tapi edas cilung si Pohang harita luncat ka luhur. Dina kayan luncat kitu dua suku si Pohang harita ditajong-tajong sauk hiu. Ngan untung we Mbah Kudir jeung ini uning harita rikat ngagiwar plos. Panrajangna si Pohang harita teh ngeplos. Si Pohang ngalayang katukangan Mbah Kudir jeung nini uning. Ngalayang celik rikat harita malikeun badana. Ayo teu keuna deui bah ningan. Nini uning teu keuna dibayo. Panrajang teh ngan teu keuna bae ngeplos jeung ngeplos bae teh naon je. Maju deh dulur sok atuh. Ya je kuring moda tarung teh kieu we bisana luncatan. Ari abah mah bisana teh ngan kitu we nya kalau badag hungkul teu bisa ngaguna-guna. Mbah Kudir jeung nini uning memang geus beak kasabaran. Ragata ngagunakeun jurus anu pangsaktina. Ngageter harita dua lengan nini uning. Itek hideung nancep harita di hareupeun badana, di hareupeun dadana. Sedangkan Mbah Kudir harita muter-muterkeun bedogna. Kombinasi dua jurus anu sakitu hebatna geus moal asa-asa dipetakeun pikeun ngalumpuhkeun si Pohang. Sedangkan si Ujang anu teh tadi nyaksian salampangan sok bidesi teh si Pohang teh eleh jajaten kasorana ku Mbah Kudir jeung nini uning. Anu sejen oge anu nyaksian kana eta kajadian salempangeun sok bisi teh mah si Pohang teh kateter ele jajaten.
seak harita Bah Kudir narajang. Bedogna harita ngarah kana dadakna. Kana pelabat dadana si Pohang sedangkan ini uning nuturkeun ti tukang manehanana harita ngalayang dan napak kana lemah. Si Pohang harita ngagunakeun jurus Baragunung pikeun ngabendung panrajangna. Bah Kudir jeung nini uning. Saukieu. Bedog harita menikeun ka gancang pisan lir kilat dek nembus kana dadana si Pohang. Tapi edas kecepatan gerakan si Pohang dina waktu harita sarua pada gancangna, sarua pada kesitna. Teka nyahoan tingku mah cara ngagerakeunna atuh da. Nyaho-nyaho siet yuk plakdas celang. Eta bedog Bah Kudir ngacelang sat serap harita dina taneuh. Si Pohang harita ngagunakeun leungeun kencan ngagedor kan ada dana Bah Kudir. Sok yuk cubet. Dina kayaan ngajengkang kitu harita badan Bah Kudir. Ngahalangan kena tindakan nini uning anu sarua harita keur ngalayang atuh puguh we cedak nabrak kena badan nini uning. Nini uning kapaksa harita nahan badan Bah Kudir lantaran bisa mebet kena taneuh. Kalayang slik. Nini uning harita napak dina lemah sabari nahan badan Bah Kudir. Aduh ieu Bah Kudir jeung si Nini Peot teh alus euy kerja sama dina mah. Tapi hanjelu pisan. Kerjasama di bidang kagorengan kejahatan madu itu mah teu hade dulur. Deukeut we disebut angge goreng. Kuduna teh kerjasama mah dina bidang anu hade. Dina bidang numpes kejahatan atuh. Ieu mah kalahkeun ka bebarengan teh kana kejahatan be. Ieu si Nini Peot yo. Mau judi Nini Peot ah. Mau judi. Bah Kudir harita tatu. Kalila oge tina sungutna ngaluarkeun getih. Dadana karasa harita asa bejad. Balukar harita dipendo ke leungeun kencan si Pohang. Eta teh cacak leungeun kenca jeung di tanaga lapis nu gunakeun ku si Pohang na ka karasa parapatna. Mun teu mah sapinuna wah tang tuna bae langsung bejad dadana Bah Kudir. Bulog harita ngutakeun getih nini uning salempangan nager kanu jadi salakina. Ngareret bari jeung nafsu banget geuneuk. Ngembang wera bakat ingku kesel jeung ambak ka si Pohang. Bah Kudir harita diantepkeun nya kulantaran karasa nyeri dadana Bah Kudir rikat harita teh manehna tiuk sidakep sanugu tunggal pikeun nahan kana rasa nyeri anu aya dina dadana. Surelat ini uning harita langsung nerajang cirimna harita ngalayang. Itu hideungna harita ngablesatik noto kena dadana si Pohang. Seperti tadi di bae si Pohang harita ngagunakeun jurus Baragunung. Ngolepatna dua leungeun si Pohang teu katuturkeun kedua panon nini uning. Nyaho-nyaho harita siet sauk. Keduk des plak celang. Itu hideung nini uning harita ngacelang. Sauk hiuk eta ituk tengah hiuk menikeun ka gancang wer eta ituk teh muter geus kitu we meureun kuduna eta ituk anu muter teh harita ngababuk kana sirahna Bah Kudir. Sauk hiuk jebet obat nyeri aduh ning nyeri aduh. Bah Kudir dina waktu harita memang manehna teh keur meureum kedua panonna jadi teu nyahoeun kana datangna eta ituk anu antuk nama keuna pisan kana sirahna Bah Kudir. Bah Kudir langsung ngalengak golepak harita teu inget di bumi alam. Untung sakitu ge babatokna Bah Kudir harita teu bejad. Cacakan mun teh mah
Eta itek hideung teh memang ku si Pohang dibabetkeun tang tuh sirahna Mbah Kodir teh bakal ramuk bisa bae langsung beulah atawa bejad. Eta mah itek hideungna teh ngoleweng balukarna memang ditepak teh apan leungeun katuhunan ini uning ku si Pohang. Ngadenge Mbah Kodir ngagorowok handaruan ini uning harita jadi teu fokus ke si Pohang. Runtuyan demi runtuyan hari tepat lajang si Pohang aya kana 3 kalina ngahantam kana dadanin uning ngagunakeun jurus bara gunung. Sauk hiuk jebet jebot jerobet kurowok harita nini uning ngocek manehanana sarua pada ngarasakeun ka nyeri nyebrot harita titena sungutna ngaluarkeun getih dalik deug carik jeug dina kaya ngacarik jeug kitu si Pohang langsung ngacuriat ngablesat ngajejek kana dada nini uning ngagunakeun suku katuhuna. Sauk hiuk jebet ngalayang cirim nini uning harita ngalayang ngagedebut harita mebet deketeun Mbah Kodir. Olayang kalayang gedebut harita. Nini uning harita burial buncelik bebodasna ka tempo harita sedengkeun panon anu hideungna teuing ka mana. Burilang ngarasakeun ka nyeri anu pohara ina sungutna ngaloi ketikimpun lalambaran. Surela celik harita si Pohang nyamperkeun ka Mbah Kodir jeung nini uning. Mbah Kodir masih kena empes-empesan, masih kena hirup. Nini uning mah harita burilang panonna. Badan ini uning harita ngageter ngagibrig. Kacakan eta teh ku si Pohang teu sapinuhna ngagunakeun elmuna. Ini uning geus kitu kajadianana. Ku si Pohang harita dicabak dadana nini uning memang karasa panas menikeun kanyongkab. Geleter badan ini uning harita gageleter. Itis tulis ti ajalina nini uning kudu palastra dina waktu harita. Kerjet ulah hek nini uning harita maut sabada kebenangan ku panrajangna si Pohang. Si Pohang harita nyabakna dadana nini uning tetela. Geus teu kekedekan, geus teu kaketegan jantungna tapi masih keneh aya hawa haneut kakaraci keneh atuda eta nyawa nini uning teh dicabut ku malaikat malakal maut. Sedangkan Mbah Kodir kapiuhan manehanana sarua dina pada ngaredapan kanyerina nama. Si Pohang sajongjonan mah diantepkeun. Jalma-jalma harita daratang kadinya nyamperkeun termasuk si Ujang. Galecok harita cumarita galecok ngobrol jeung pada baturna ngarasa sugema. Jalma anu geus ngacaukeun atau nyen kakacauan di lemur Cibadak ayeuna mah geus kanyahoan nyatana Mbah Kodir jeung nini uning. Anu nyebarkeun kasakit atil oge eta teh da memang Mbah Kodir. Di pasawahan cai sok saat bae tingkah laku Mbah Kodir. Panen pare sok goreng aya ku hama jeung hama be. Pepelakan itu jeung ieu oge eta teh sok terhasil memang pagawean Mbah Kodir. Si Pohang harita ngatur jalma-jalma sangkan ulah deket teuing. Bisi teh mah Mbah Kodir ngadadak hudang amuk-amukan pan eta teh ngabahayakeun pikeun rahayat lembur Cibadak. Mematak kudu rada anggang. Ku si Pohang Mbah Kodir diantepkeun bae sina sadara sorangan sedengkeun ini uning mah harita geus dirurub ini uning mah. Harita oge mentas sarung kebat ka imah anu deket tidinya anu boga imah bager. Mere sarung kebat langsung nini uning mah dirurub tapi teu waka dibawa ka hiji imah diantepkeun bae di dinya ngarendeng ngagoler deketeun Mbah Kodir.
Ayam meureun kana setengah jam na kakara Bahkudir harita ngulisik. Kakara oge ngulisik Bahkudir ngagorowok harita lantaran sirahna karasa nyeri. Nyeri pisan karasa kumanehanana mah nyanyautan menikeun kejedud-jedudan. Bahkudir gogorowokan itu ieu wah ngacacang cumaritana kitu kieu jiga jalma nu edan bae. Ku si Puang bisa kaharti lantaran sirahna Bahkudir teu kabeunangan apan ku itek nini uning anu harita ngablesat ya muter guna kana sirah Bahkudir. Teu aneh mun teh sirah Bahkudir ngarasakeun kanyeri. Bah. Sadar bah. Abah aya di dieu ieu bah. Bahkudir kalahkeun ka cucu laungan tepogoh teh. Si Puang bisa ngarti buah-buah Bahkudir teh siwah edan lantaran sirahna kabeunangan. Bahkudir harita dek nangtung tapi sirahna kerasa nyeri. Dua leungeunna nyabak sirahna bae terus harita teh ngajungkel. Nongeng malahan mah. Jalma-jalma nu nempokeun kana tingkah laku Bahkudir sadeuri. Kakara harita atuh da Bahkudir jalma kolot nu umurna geus ngadeuketan kana 100 tahun harita nongeng. Sabadak kitu mah ngajungkel nang karak. Koreja tudang deh kitu jeung kitu bae. Si Puang memang teu bisa ari kudu ngobaran Bahkudir mah. Memang manehna malin ahli di bidang pengobatan. Ngan saukur bisa nanti memang ngabelaan kana dirina oge ngabela karahayat anu ngabutuhkeun tanagana. Bekirilah Bahkudir teh beki ngaco bae. Tapi dilakoni lama Bahkudir harita jadi leuleus. Karepuhna teh dua dada nyeri sirah oge sarua nyeri. Natungtung nama Bahkudir harita ngagubrak di bainang karak bengkang harita mah leuleus taya tangan pangawasa. Titis tulis diajalina kitu Bahkudir oge sarua kudu ngaranapan nasib seperti ini uning dicabut nyawa kuno kawasa. Ceklek pulahek be Bahkudir harita ngelepaskeun nyawa. Si Pohang harita ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Da memang sakabeh jalma oge tangtuna bae bakal balik kanu nyiptakeunana di pundut kuno kawasa. Saha-saha oge jalmana anu rumingkang di alam dunia mah tangtu hiji mangsa bakal balik kana kawasa. Mun amalna hade, mun loba amalna, amal hadena loba, unggal poe teh nyeun kahadean tangtu hasilna oge bakal hade. Tapi seperti Bahkudir jeung Nini Uning mah unggal poe nanti nyeun kagorengan tangtu buahna oge nyatana kagorengan. Si Pohang ngatur-ngatur harita sangkan Bahkudir jeung Nini Uning teh di pulasara. Tasok sanajan jalma-jalma teh warergah kudu mulasara jalma seperti Bahkudir jeung Nini Uning. Tapi teu burung harita aya anu daekeun. Kuburan geus disiapkeun tukang ngagali kubur geus disiapkeun. Ya, para kaum dangu sadayana Bahkudir jeung Nini Uning teh di pulasara samistina. Dan memang urep kenau ge henteu di tempat anu biasana di lemur Cibadak, tapi rada anggang kanu jauh sangkan bisa ngabedakeun yen ieu teh jalma anu jahat. Sarengsina urepkeun Bahkudir jeung Nini Uning. Si Pohang harita teh unggah ka imahna si Ujang, di jero imah memang kasampak indung bapa si Ujang. Malahan mah kadaharan oge aya. Ari mangsa alam harita geus pasosore, tonggere tereang di sarada patembalan jeung pada baturna. Ayam jago kadenge kongkorongok mata kelar jeung mata kuas. Sedengkeun Ojin, Utong jeung Wardan panyakitna cager
Tesakara-kara jalma nu nyieun penyakit ge da geus eueuh atuh da ayeuna mah. Jadi tuntas penyakit Ujin Utong jeung Wardan nyatana penyakit ateulna teh cager 100%. Kasipohang nganuhunkeun pisan Ujin Utong jeung Wardan teh malahan mah dibere duit sagala si Pohang teh sangkan dina poisukan mun teh si Pohang miang geus teu kudu dibere duit deui dah harita memang datang ka imana si Ujang. Si Pohang mimitina menolak diberi duit ku Ujin Utong jeung Wardan teh, tapi dilaku di lemari tarima puguh we pikeun Ujin Utong jeung Wardan kacida bungana si Pohang oge bungaheun da memang butuh ari kana duit mah pikeun jajan dina waktu engke neangan Nyi Lasmi. Asugdi para wargi panjangna mangsa alam sore jeung peuting teu kacaturkeun dina ujaring icarita kiwari urang kocapkeun dina mangsa alam isukna be isuk-isuk. Si Pohang harita amitan ka pribumi nyatana ka si Ujang ka indung jeung bapana malahan mah ka Ujin jeung Utong ketut Wardan oge amitan. Jalma-jalma nu aya dalam Cibadak karasa sedih ditinggalkeun ku jawara pilih tanding nyatana jajaka ngora anu katelah si Pohang teh. Jasana memang gede, jasana si Pohang teh sok ngalajan sakedeung di dinya geus ka tembong cacakan mun eueuh si Pohang bawah. Jika-jikana teh rakyat temur Cibadak bakal susah, bakal ngaradapan penyakit anu hese dicagerkeunana. Ngalawanan bah kudir geting kudu kumaha, ngalawanan si nini peot nyatana nini uning ge teu kapikiran. Rakyat lemur Cibadak si Pohang teh geus ngajadi pahlawan. Nu mata ka harita oge dina waktu isuk-isuk si Pohang dik miang, loba jalma anu harita ngajajar di jalan teh ngajak sasalaman ka si Pohang. Anu mekelan duit mah loba, anu mekelan kadaharan aya, rupa-rupa harita bari jeung sasalaman teh mere bekel ka si Pohang. Kasar ya, kuring rek miang ina mah yeuh, rek neruskeun di lampah, rek neangan calon pamajikan. Nyatana Nyi Lasmi, uyahna bae nya. Ayeuna mah anu jahatna geus eueuh. Cing motekar we nya, cing motekar di dieu. Sabisa-bisa be di dieu. Kudu diajar kana silat, atuh kudu bisa be kana naon-naon lah. Kana mana, kana tumbak, oge kana ketepel sumpit area-area deui bae nya. Oge dipingpin ku Ujang teh jeung nya. Ujang teh tangtuna bae dipercaya ku rakyat lemur Cibadak di dieu. Hiji mangsa mah buah Ujang teh bakal jadi pupuh lembur, ayahna bae atur-atur jeung nya. Akang manik miang ya, rek niangan calon pipa majikaneun. Kasar reaknya ya, hampura ya. Mangga dikantun ka sadaina yo. Si Pohang sasalaman jeung si Ujang ika indungna jeung ka bapana oge sakur-sakur jalma anu aya di dinya dipapai kabehanana. Asa terus nama si Pohang teh leumpang ngajauhan lemur Cibadak. Si Pohang mapai-mapai jalan satapak ayeuna mah tangtu si Pohang teh moal neangan Nyi Lasmi ka lemur-lemur lantaran kabuktian di lemur-lemur mah eueuh laratan ngeunaan Nyi Lasmi. Surilat si Pohang ari tengah blesat ka pileuweungan ayeuna mah dek neangan Nyi Lasmi teh ka pileuweungan. Susuganan di leuweung mah panggih jeung jalma jahat anu maling Nyi Lasmi. Allah waktosna parantose para kaum dangu kantun kesedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.